Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania di mana wae ayana. Kumaha damang pamirsa para mancowar salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana oge tetap dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manah, digampilkeun rezeki sarta ditebihkeun tina sagala balai. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng wengi wilujeng patepangdang desa yang akinya di acara dongeng Sunda anu dipancar luaskeun ti kanal Mancomania YouTube. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca nu katunda dina jejer lalakon iblis basisir kaler. Ye dongeng teh mangrupikeun terasan tina lampahana Wiratama si Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti. Ti mimiti lalampahana tanapi judulna nu Jawara Gunung Salaknya dugi ka dieu. Tos sababaraha judul tamat dipedar di kanal Mancomania kantun dipilarian wae dina playlist atanapi dina video. Urang keureueuh hancana ka bagian anu ka-10 atanapi episode ka-10 tina lalakon iblis basisir kaler. Kumaha lalampahan satrasna Wiratama teh urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean manco nembean bisa ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe we, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akina neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge ngashare dongeng aki ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter sareng anu sajabana deui. Urang sasarengan ngareah-reah seni dongeng Sundanya supados dongeng Sunda tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda par setu samakna urang amparkeun deui sor bajigurna sareng aya caneprot nama ngakaparayun sadayana. Prong sababaraha poe samemeh tumiba waktu anu dijangjikeun pikeun tarungna Jawara Gunung Salak ngalawan iblis basisir kaler. Lembur-lembur anu aya di sabudeureun lengko biru geus rame kadatangan ku jalma-jalma anu rek nyaksian tarungna dua jawara kasohor eta. Ngendul tarungna pasti euy bakal ramenya euy. Sabab duanana boga ngaran anu kasohor. Kaceluk kaun-aun kawentar ka Jalabria. Jalabria mah kueh euy. Kajana pria. Iblis basisir kaler Jawara kajam di golongan hideung euy, sedangkeun Jawara Gunung Salak sanajan masih ngora tapi geus loba ngabasmi tokoh-tokoh hebat golongan hideung. Cek lalaki anu sirahna dugul nyarita kabaturna anu harita bareng lempang nuju ka lengko biru. Pas ya tuh bakal ragot mah cerda sabab kasaktiana euy saimbang sigana. Malah mah cenah kungsi tarung sagala teh maranehna teh sarta tacan aya nu eleh. Walon gandul anu sirahna diikat ku lawan hideung. Ayo doh, urang tarohan lah. Ayeuna nek nyekal saha euy. Cek carda sigana si dugul eta mah boga karesep jeung kabiasaan judi. Naon bae mun aya kasempatan sigana bakal dipake tarohan. Maneh mah kana juneng we lumpatna teh euy. Car. Emang narek narohkeun naon anjeun teh euy? Ulun gandul sanajan ngahualkeun tapi gandul tetap penasaran.
Kuring mapan boga si dompoy domba jalu anu jangkung badag bodas persih tening. Paranti dibawa ke kalangan ngadu domba pan. Tah kuring narohkeun si dompu mun anjeun wani. Naek ilaing narohkeun muning ilaing ganul. Ulah sok ngaco ilaing mah euy neang bati teh kagede-gede teuing atuh. Manya yo tarohan domba ngalawan muning aduh rugi di kuring sabaraha lipeteun domba jeung muning mah aduh teu mangan dengekeun heula dul kuring domba jalu anjeun mah masang ku muning tapi nyalain muning jalu atuh anu gede tapi ku anak muning panilaing muningna teh geus anakan dua lain nya tapi aduh tenan naon ari jeung anakna mah dah leutik keneh yo. Ngan ulah duana nya hiji we anu bikangna. Oh, tenan naon hug. Ilaing nyekel saha? Nya kuring mah atuh nyekel ge ka Jawara Gunung Salak atuh car. Manehna mah apan Jawara ngora pilih tanding Gagas Sakti kasep deui. Mibana tanaga sakti inti sae pisada jurus pajigur mawur. Cantang tu euy meunang ngalawan iblis basisir kaler mah. Sababaraha tokoh kasohor kawas Dewa Gunung Gede jeung Gagak Lumayung ge apanan rubuh euy ku iblis basisir kaler mah. Manehna teh mibana ilmu dampal letas seuneu jeung deungelan rengkah gunung. Balina cenah dewek ngadenge mah waduk awakna euy. Heuh sok lah. Geus satujunya kuring yo nyakal iblis pasir kaler ilaing nyakal Jawara Gunung Salak cek carda beri ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka Gandul. Tapi keur kitu salah saurang ti tilu jalma nu lempang ti satukangeun Carda jeung Gandul nyerenteng maju bari nyentak. Dasar manusia pamadatan saria mah kalahkah jarudi belegug. Nu nyerenteng ka Carda teh jeung Gandul teh si horeng mah Guntara anu beungeutna buleud teh adi sapagurona Ranjalu jeung Jama. Euy laing pebolokeuk sagala kadewek beungeut Surabi sia nyari teu resep tarohan mah atawa ngadengena ka itu ngajauh teu kudu milu campur urusan batur yeuh. Tembal Carda ngarasa kasigeung meureun ku caritaan Guntara anu langsung nyentak kitu bae. Leungeun Carda harita ngaragambang kana perah bedogna. Sangka kuring sieun kitu ku bedog sayur kawas kitu cocolek tarasi anjeun. Guntara sakilat newak rah bajuna Carda. Dua leungeunna nyekek kana beheung Carda tuluy dijungjungkeun ka luhur. Teuing pedah teu boga pangabisana naon atawa ukur jawara kampung biasa. Carda teh langsung we ngangkat awakna. Beheungna euleugeg, sukuna jengke beungeutna ka tempo pias. Nampok itu Ranjalu langsung maju ka sisieun Guntara. Dahan kiadi ulah kabawa ku nafsu cek Ranjalu bari leungeunna langsung nyekelan kana leungeunna Guntara. Guntara anu tadina teuteupana teh buringas galak lalaunan jadi iuh sawaktu adu teuteup jeung Ranjalu. Awakna Carda didorongkeun ka tukang atuh Carda labu ngajuralit kubrag bae nang karak bengkang. Sakali ieu mah anjeun dibere ampun ku kuring, tapi awas ya, lamun sakali-kali deui anjeun ngadenge. Kadenge deui ngomongkeun judi ulah samat kaniaya. Cek Guntara. Bari saterusna mah ngaleos lempang ti heula ninggalkeun Carda jeung Gandul anu lohok bengong bari beungeutna pias bakat ku sieun. Ranjalu ukur gogodeg nempo kalakuan adi sapagurona nya akhirna mah Ranjalu ge lempang deui dibarengan ku Jama. Untung aya jalma eta
Lamun teu beheung anjeun geus dipiteskeun ku jalma galak kitu Carda, cek Gandul. Carda nguniang hudang bari ngusapan beheungna. Sanggeus ngeprukan bajuna, manehna ngalengkah. Hayah, urang nuluykeun lampah mending lah, urang leumpang, cek Carda. Duanana tu leumpang deui mapai jalan taneuh anu geus ledug sababaraman diliwatan ku jalma rea. Cundu kana waktu ninggang kana mangsa niti manci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Waktu anu geus ditangtukeun ku iblis basisir kaler teh geus tumiba. Lengko biru geus dipinuhan ku tokoh-tokoh ti macam-macam golongan jeung aliran. Kabeh boga maksud jeung tujuan nu sarua nyaeta hayang nyaksian kana tarungna dua jago pinilih ti golongan bodas jeung hideung. Malah didinya loba anu ngahaja nyieun tenda-tenda warurat. Di tengah tegalan jukut anu lumayan lega, saurang jajaga kasep katempo keur sila. Make baju bodas di calana pangsi hideung katempo keur diuk sila buukna anu panjang teh. Make duduk kuis samak ririaban ka tukang diulinkeun ku angin lengkob. Dina tonggongna katempo nolol rancatan awi koneng anu diselapkeun kana sajeroeun bajuna. Eta jajaka kasep teh tayalian Wiratama anu leuwih kasor ku gelarna nyaeta Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti. Wira Gusti heula aya di dinya samemeh musuhna nyaeta iblis basisir kaler datang ka Lengko Biru. Wira ngahaja samedi bari ngadago kadatangan lawana. Ulasan tumbak disatukangeun Wira, tilu urang jawara sapaguron diuk dina dahan tangkal anu badag. Maranehna teh Ranjalu jeung Guntara Katut Jama. Di belah kencaeunana ngajajar Bandawa jeung 4 urang adi sapagurona. Salian ti 8 urang tokoh eta aya puluhan tokoh sejena ti golongan bodas anu hadir di satukangeun Wiratama. Sigana bae para tokoh golongan bodas teh ngahaja nyokot tempat di satukangeun Jawara Gunung Salak. Anu keur samedi kawas anu siap pikeun mantuan Jawara Gunung Salak lamun seglawana ngagunakeun cara-cara anu licik. Sedangkeun ulasan tumbak di hareupeun Wira anu ngabeng-breng teh puluhan tokoh golongan hideung. Maranehna ting laliud ngadago jajadugna nu can keneh norojol datang. Sanggeusna sababaraha jongjongan lilana ngadagoan ngadada kadenge sora anu seuri ngagagak sorana ngagema handaruan mawa aweuhan ka sakuliah wewengkon Lengko Biru. Kabeh curinghak sora nu seuri teh teureun-eureun. Sakadapan kayan di Lengko Biru jadi geuman, kabehan ngadago bari hatena deg-degan. Sawaktu sora seuri ngaleungit, hiji bayangan jangkung badag ngolebat datang ke tengah-tengah tegalan jukut. Nu datang teh tayalian iblis basisir kaler. Manehna nincakeun sukuna rada tarik ngagunakeun tanaga jerona 10 tumbak di hareupeun Wiratama. Taneuh teh karasa ngageter kawas diamuk kulini. Iblis basisir kaler. Ya, iblis basisir kaler tama. Nya, iblis basisir kaler datang euy. Cek para tokoh golongan bodas katempo regeng. Maranehna ngerahkeun tanaga jerona sangkan teu kapangaruhan ku getaran taneuh sarta bisa nenangkeun hatena.
Sedangkan para tokoh golongan hideung atau golongan sasab katempo gembira paromana sawaktu ningali kadatangan Jajadugna. Wira oge gancang hudang ngajaga nangtung bari neuteup ka iblis basisir kaler. Geningan anjeun geus datang ti heula ka dieu. Halus. Cek iblis basisir kaler. Wira teu madulian kana caritaan iblis basisir kaler. Raksapati harita nitenan ka para tokoh anu geus hadir di eta patempatan. Geningan loba oge tokoh dunya pasiladan anu hayang nyaksian kana tiwasna Jajaka Somong di Gunung Salak. Iblis basisir kaler. Nah anjeun datang ka dieu teh ngan saukurek ngacaprak teu pugu. Cek Wira anu geus teu sabar. Hatena geus buleud pikeun ngayonan iblis basisir kaler ku sakabeh kamampuanana. Sabar heula budak-budak. Tingali tuh kaendahan lengko biru sawaregna. Sanggan sawaktu maut ngajemput anjeun. Arwah anjeun teu guntayangan panasaran. Ulah salembang, poe ieu anjeun pinasti bakal binasa. Tong loba ngabudah ngacaprak teu parugu. Ari areknya sok tarung, ari henteu nya geus kuring rek init. Anjeun mah tarung ge loba pisan wala-weuleuna geuning. Nafsuan si horeng mah nya. Bau kaula geus siap, ayo maju. Tadah ieu serangan ti kuring. Hian. Wira ngolebat gancang muka serangan, tenggelan sodor kejona ngababadrek milaikeun kana beheungna Raksapati. Tapi si aki-aki budayut gendut teh gancang ngagerakeun leungeun kencana pikeun aki siuk des. Dua pigelang diadu teas, dua nana ngajelek-jelek mundur ti lengka. Raksapati gancang muka serangan. Manehna muter-muterkeun dua leungeunna ngawangun jurus ngarogoh sukma nelanana. Bekila puteran leungeunna beuki ngagancangan, leungeunna katempo jadi ngalobaan. Bari maju ngarangseg, manehna ngirimkeun dua tenggelan sakaligus ngarah kana dada kenca jeung katuhuna Wiratama. Tapi Wira teu katipu ku jurus ngarogoh sukma. Panenjona anu seukeut sarta kalatih bisa ngabedakeun mana leungeun asli, mana leungeun tipuan. Sawaktu tenggelan kemar musuh datang, Wira teh gancang ngawangun jurus nyuaikeun sereh ngorehkeun laja. Dua pigelang musuh disuaikeun kedua leungeunna Wira sarta langsung ditewak pigelangna. Bari jeung dipapag ku tajongan suku katuhu anu ngarah kana palangkakanana Raksapati. Raksapati ngaranjug manehna gancang impet bari dua turna dirapatkeun pikeun nahan tajongan lawan. Tapi sakali ieu mah Raksapati teh katipu sabab tajongan Wira teh rubah arah. Jadi ngajelepung ka luhur, ngarubah sasaranana lain kana kantong menyan anu jadi lawan, tapi kana gadona iblis basisir kaler. Hiu cedak. Iblis basisir kaler silahna ngadang heuk ka tukang tuluy ngadayagdag mundur. Wira teu micen kasempatan, gancang ngawangun tajongan angeun kacang sapariuk tos blong. Awakna muter ka hareup sukuna ngadius lempang bari muih anu teu antapalah deui. Ngajabrod pisan kana dadana Raksapati anu keur leungit kasaimbangan badana. Hiu jabrod juralit blug. Awakna Raksapati anu sakitu jangkung budayutna teh ngajuralit tuluy labuh niban lemah manitarik. Tapi nu anehna sakitu dua kali kebenangan bari jeung nangalkeunana teu kadenge sora aduh atawa alah.
ngoceak tina biwirna Raksapati. Nu hartina sanajan tenggelan wirakeuna kana badana Raksapati tapi teu karasa nyeri, teu pangaruh naon-naon atawa nyababkeun badana tatu. Gancang Raksapati nganggurin jala hudang tuluy nyebrut dina rajang, leungeun kencanang olebat tarik rek ngababuk kana sirahna Jawara Gunung Salak dina gerakan iblis nampiling malaikat. Angin panas nabakmi heulaan, wira gancang ngalelepkeun sirahna sarta langsung malas ku tenggelan sodor kejona ngarahkan hanapun kelek lawan hiuk cekuk. Tenggelan sodor kejo ngahancap pisan sasaranana, tapi Raksapati teu kunaon-naon ukur ngagigeg meusan. Manehna kalakah nyerongkeun badana gancang matakeun jurus muning hayang kawin. Beteungna anu bucit rek menayang kawas nu reuneuh teh langsung ditembrageun ka Rahwira hiuk wud bledag. Aduh, celeng kalayang gedebut kulitik bro. Wira awakna maclang aya kana 2-3 tumbakna tuluy gugulitikan dina jujukutan, beteungna karasa nyeri. Kawasan anu ditubruk ku 2 muning anu keur ngamuk. Dina kayan kitu, corelat kalayang clek. Aya saurang awewe tengah tuh di samping janggung make kabaya biru hadir di tengah-tengah kalangan. Leungeunna ngelek boboko sarta nyakla niru anu disuhun dina luhur sirahna. Kehela eta abah datuk saha? Heueuh, Aki Raksapati kehela ieu eureun heula. Deureuh heula nya ronda hijina geussan heula tah ibi ieu. Nyanakeun heula awug anu amis raos kareueut matak dedeyeun ieu. Awug ibi teh pokona mah. Heuheuy dede. Tah ieu kukurawu alias urap jagongnya. Rek nguriling heula mungpung ieu mah mungpung loba nu lalajo. Meureun atuh ibi teh rek marema ieu teh. Pohara pemirsa, kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana wae ayana urang cekapkeun heula dongengna nya. Lalampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti dina lalakon nyaeta iblis basisir kaler. Cagurang tenden heula dihandeuleum sieum besan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geus sanalaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu anu satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan. Mugi sadayana tetep aya dina ginanjar kawiljengan jag-jag waringkas sekirang naon-naonnya. Satacan Aki amit mungkur, Aki palai ngabsen heula sakadapnya. Tos lami teu ngabsen pamirsa Mancomania anu parantos lebet dina komenan. Aya saha wae aya Teteh Nur Aini Silpina Dewi di Denpasar Bali mancot raski hanupi sami-sami teteh. Kang undaka panyawangan nya anu dipalihan Jakarta nya hatur nuhun. Amin hatur nuhun pidoana anu sae pisan. Kang Rasim Haji mugi hatur nuhun jempolna ecengna. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi hatur nuhun. Kitu oge Kang Prabu Arjuna anu nyakseni teras ti palihan Banjar. Kang Agus Somantino Rojo Pasihan di Palihan Garutnya. Telina Imut anu ti Bandungna. Manco Wiratama saunaki Tendan Ramadhani oge manco raskeun hanca Teteh Tami Maliha oge nya. Hatur nuhun hadirna salami ieu nyarangan aki. Haur gelis user M sahaya ieu. Hatur nuhun urang haur gelis nu tos hadirnya. Kang Setia Budi Mancomania Tasik anu bari ngopdud kitu oge Teteh Yulinda Belia nya. Aya paguruan kencan arum nya 3 rute nya aduh hatur nuhun. Aya Kang Nanang oge ti Tasik Kang Wawan Setiawan mugia
Kina sehat walafiat aya dina kabarokan amin atur nuhun. Manah ti Sumedang Mancoki di dongeng atur nuhun. Desa Dili tu Satya ngadangukeun. Kang Asep Sherman ti Bekasi hadir teras atur nuhun. Kang Udo Mulyono oge nya ti Cimahi. Kang Asep Saipullah ti Cibuntu. Kang Tajudin Pijitnya di Sumedang ya. Mamah Andri Maulana Karawang aduh meni Buricak Burinong Koneng meni Serab. Alhamdulillah hadir terasnya atur nuhun. Kang Didin Saripudin oge atur nuhun hadirna ti Palihan Palembang nya. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten anu tiasa kapihaturnya. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios jaga hanca.